Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi sangarancangan ieu bade nampilkeun drama anu judulna Tatakrama. Pangkeun abdi dina salaku Ripa. Abi Ayi salaku Teteh Ripa. Abdi Piki salaku Chandra. Abi Ilka salaku Ibu Naripa. Abi Sri salaku Fitri. Wilujeng nyaksian. Assalamualaikum. Ripa. Waalaikumsalam. Fitri sareng Chandra. Mohon teh hari di mana ya? Aya dilebat mun atuh kalebet. Ada calik teteh ngabantuan atuh heulanya. Teu kedah repot-repot teh. Aranjeun geus datang, geus lila nih. Henteu Pak, ieu kakana datang. Oh nya atuh rek ngabaskeun urang dina poe ieu. Kakana pikawe atuh nya. Nya atuh mangga. Sok. Mangga ieu cayeuna teteh simpen di dieu nya. Terima Nuhun teh, hatur nuhun. musok leueut nya cayeuna. Waalaikumsalam. Nuju diajar. Iya ibu ngabantu tuangan kanggo aranjeun. Nuhun Bu. Maka muhun sok dituang. Nuju diajar naon ieu teh? Menikmati ka Bu. Ieu kumaha Pak? Fit, ayo ngomong teh udah balik dah tuh, sopan. Nyapit eta hartina anjeun teu nyontok kana perilaku Nabi. Entah, terus kan Muhun anjeun leres urang salaku tamu upami tatamu kanu bumi nu sanes kedeng hagaduhan sikep sopan. Urang dina agama Islam oge dianjurkeun supados nganggo anggon anu rapi cariosana sae sareng somea. Upami tatamu teh kitu oge samulihna anu gaduh bumi oge kedeng hagaduhan sikep kitu ka para tamuna. Tamu teh kedah dimulyakeun supados tamu urang ngaros dihormatan ku anu gaduh bumina. Ayeuna Fitri parantos ngartos etika dina tatamu. Tak kitu atuh Pit. Kopina pantas tonton ya, abi balik kamus heula. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nanti di jalanannya, anak tina drama ieu bisa dicanda bahwa tatamu teh kedah ngagaduhan sopan santun kitu deui anu gaduh bumina ge kedah nyameahkeun tamu. Dan bila aya kalapatan, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.